Pinareup-napan kerem gadis mah cigah apel New Zealand. Hayang nyetrok we peungkeur. Kitu nya. Nah, ari geus boga budak hiji, Bu. Bari jeung parebut eta teh jeung bapakna. Geus robah, Bu. Dibawa ayeuna tungkul cigah balon di cayan. Dibawa ngagoler ayeuna mah cigah endog dadar. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ieu teh ngaranna teh amin. Ya, mugia urang diraksa dijaga ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Ngadoa mata ke sadayana nya meh urang dipaparin ka barokah. Alladzi ahalla nikah syifa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa mazid wa karrim wa azim wa tahannan wa takarram ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu bihal quluba tangtariqu bihal usuba talinu bihas su'uba ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Al-ayah wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni al-hadis wa rahmanul qudusul ba'isul muqtadir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ngiringan sadayana abdi sakali jamaah sakali. Bismillahirrahmanirrahim. Anu tarik sorana didoakeun balik di dieu cing laloba duitna. Wai, didoakeun loba duit sarumanget. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadhana wa hasil maqasidana. Anu palih ditu araya, nu palih ditu heula, nu tengah sareng pinggir palih dieu rarepe heula. Allahumma barik lana fima rojaqtana wa qina adzabannar. Mangga lajeng tara ruangnya. Oh atos saruang. Oh, doa tuang mah jol bijil susu jeung mangga hatur nuhun. Wah, energen ngan abdi mah tara nyusu wayah kieu Kang. Wayah kieu mah raosna kopi. Naon bedana kopi jeung susu? Halo, araya ieu teh buaya buaya. Naon bedana susu sareng kopi ce? Ari kopi mah, ari susu mah, maknya susu hideung. Sakali deui ari kopi mah, ari susu mah lain. Ari kopi mah hideung kabeh, ari susu mah hideung tungtungna hungkul. Si Ece ditinggali heula.
tong ditinggali cedak akur. Alhamdulillah. Nabi ka mana tadi teh? Jadi judul ngaji ayeuna teh judulna teraskeun ieu teh perjanjian heula di dieu biasa punten kasepuhan pangaosan sok dugi ka tabuh sabaraha? Subuh dugi ka tabuh 12 siap. Ieu teh aya nu henteu aya nu siap atuh cing kopak rek henteu kabeh rek turun puguh beuneuh. Siap dugi ka tabuh 12 siap. Tabuh 1, tabuh 2, tabuh 3. Adzan subuh. Tepuk tangan heula kanggo jamaah sadayana. Berarti di dieu mah sadayana ge tukang ngawadul. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ieu teh ngaranna teh amin. Ya, mugia urang diraksa dijaga ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Ngadoa mata ke sadayana nya meh urang dipaparin kabarokah. Sok sadayana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Qasidana Sarah Allahumma barik ya Allah ya Rabbana ya Karim mugi Gusti ngaberkahkeun abdi sadaya wabil khusus ngaberkahkeun ka kedua mempelai anu nembe parantos di Israel muga-muga rumah tanggina cing pinagih sinar kabagjan mugi jab sareng saabana mugi Gusti ngadugikeun yuswa abdi sadayana kana sasi Ramadana oge bakti ka mantana mugi Gusti ngahasilkeun maksad abdi sadayana. Allahumma barik lana fi Rajab istajib lana ya Allah wa ballighna Ramadana wa hasil ma salawat syifa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha saja tanpa hadrah, tanpa terbangan, salawat syifa. Allahumma Muhammadin tibil qulubi wa afiyatil wa nuril absari wa ala wa sahbihi berkah salawat sifat nunuju tadamang cing dipaparin di kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal. Kenapa saya mengawali perjumpaan dengan membaca salawat? Karena begitu banyak fadilah keutamaan dalam membaca salawat ke atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diuningakeun dina sapalih pidawuh jungjunan, man shalla alaika min ummatika salatan
saha jalma anu ngaos shalawat ti umat anjeun ka anjeun salatan kana hiji shalawat kataballahu lahu asra hasanatin maka Allah nyatetkeun ka eta si jalma kana 10 pirang-pirang kasaean sabrijihna ce 10 naon teh wa maha anhu asra sayyiatin jeung bakal ngahapus kana 10 pirang-pirang kaawonan naon cenah tah kitu bae tungtung na hungkul we nu penting mah nyora nya Allahumma shalli wa sallim wa barik di dieu osok shalawatan osok resep kana shalawat resep man shalla alaika wa rafa'a sautahu wajabat lahul jannah saha jalma nu ngaos shalawat bari ditarikeun sorakna maka wajib ka eta si jalma lebet ka surga amin amin ya Allah ya rabbal ibu gaduh panangan ibu sok anu gaduh panangan kaluhurkeun pananganna anu gaduh wios nu teu kaduh teu kedah ngarerepot kaluhurkeun ece anu bau kelek hanapan saeutik karunya kanu gigireun bisi balik ti di abus kasus kesmas naon oh puskesmas bedituna bisi asup ka rumah sakit Hasan wa Ikin Hasan naon tah wa Ikin mah lanceukna al kaluhurkeun sok nu dikaluhurkeun pananganna didoakeun cing enggal angkat umroh amin ya Allah ya rabbal sok bari ngaos shalawat lambaikan supaya supados teu tunduh heula supados teu nunutan heula supados cenghar sadayana urang kawitan ku ngaos shalawat Allahumma shalli ala yang kompak suaranya Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadani wa shifaiha wa nuril busari wa dhiyaiha wa ala sahbihi keprokeun pananganna madya habibi 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 salam habibi salam alaika habibi yang kompak suaranya Ahmad ya habibi habibi salam habibi salam alaika habibi jawab suaranya ya aunal gharibi jawab masya Allah amnun wa salamun ya aunal gharibi suaranya amnun wa salamun dinukal islamu salam aika semuanya hey 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 jamaah semua ya aunal gharibi amnun wa salamun ya aunal gharibi sawa amnun wa salamun dinukal islamu salam alaika tanpa musik Ahmad
ya habibi keprokeun pananganna habibi Assalamu alaika habibi Allahumma salli wa sallim wa barik Allahumma salli wa sallim wa barik Hadratul mukarramun wal muhtaramun anu kalintang dipi hormat kalintang dipi kacinta kalintang dimuliakeun tur ditedak doana segenap para alim ulama para kiai para ajengan para asatid wal asatidah bini sepuh kasepuhan tur nu disepuhkeun nu aya di ieu wilayah nu teu tiasa disebatkeun jenenganna hiji-hijina mugi urang doakeun para asatid para kiai guru-guru urang sadayana cing paranjang yuswana amin cing dijembarkan rezekina amin tambih-tambih barokahna amin cing ditambih-tambih istiqomah dina ibadahna naon eueuh istrina istiqomah teu kalangkung aparatur pemerintahan baik TNI Polri oge pamerintahan setempat anu caket sareng urang sadayana Bapak RT na aya doakeun ulah Pak RT doakeun ulah si eta mah ulah ai RT bu singkatan naon riweuh teu puguh urang doakeun Pak RT na mugia cing panjang yuswana cing tamih-tamih barokah Pak RW na aya Pak RW doakeun ulah Pak RW nyaah teu ka RW cing nyaah ece meh dibagi BL tak gitu ai RW teh singkatan naon riweuh wae laras Pak RW kita tadi seneng uruskeun hajat riweuh wae urang doakeun mugia panjang yuswana jembar rezekina tambih-tambih barokah Bapak Kadus Kadesna pemerintahan sadayana urang doakeun ku urang sadayana wabil khusus ke pemerintahan desa sok atuh anu boga ieu waler desa mudah-mudahan pemerintah urang sadana dina ngeuyeub dayeuh ngolah nagara cing tiasa nyanak desa panundaan janten qaryatun thayyibatun wa rabbun ghafur amin ya Allah ya rabbal bil khusus kersana sahibul bait sahibul fadilah kersana bapanan kali ibu oge teu kalangkung keluarga tibe san oge panganten ba anu katinggal keur baru beda jeung urang mah panganten ba barari katinggali tina kiceupna oge sabab pengantin bari mah loba butuh doa ibu ngarah baro karena duit mudah-mudahan ieu pengantin baru dina ngambah rumah nang tanggina cing pinanggih sareng kabagjaan dijadikeun rumah tanggina nu sakinah mawaddah warahmah dipaparin katurunan nu soleh tur solehah aya keneh pangantenna aya paling mana panganten kosan panganten mah keur pagelaran wayang golek wayang golek wayang kulit alhamdulillah puji kali syukur kapihatur kadat Allah anu maha gopur sholawat miwassalam mugia salamina tetap dicurah limpahkeun ka junjunan urang sadayana baginda Nabi besar Muhammad teu hilap ka para keluargina ka para sahabatna duriyah-duriyahna katut ka urang sadayana selaku umatna nu masikeun turut tumutur kana ajaran mantena moga-moga urang sadayana masing kakele kasangkeh karawu kapangku diangkan jantan umatna nu ngengengkeun syafaatna jaga di poe kiamah amin ya Allah ya rabbal amin ya Allah ya rabbal peribahasa mengatakan tak kenal maka walar peribahasa mengatakan tak kenal maka tapi hati-hati ketika sudah sayang sulit untuk dilupakan. Kumaha barudak? Cik urang kana teu ecreg mah jo. Alhamdulillah wasta parantos tadi diuningakeun linggi ti leresan cebek soreang bae teu nanyakeun oge ngan teu kuat hayang ngabeja-beja. Upami anu kantos ka soreang lebet di jalan pasar soreang aya jalan cebek nu kapungkur mah aya keretek lebet kadinya 800 meter ke menak parapatan didinya aya bumi ageng kacana ageng eta lain imah simkuring tapi Alpamat di Alpamat ka tukang saeutik sami di bumina ageng aya bodas terus teh mobilna seueur ngariung eta oge sanes bumi abdi tapi bumi Haji Agus
Tidinya aya gang lebet aya madrasah Al Anwar tah palidinya taroskeun we Afgan Sahreja. Nah hu aya euceun ngaran-ngaran abdi nu mere ngaran indung abdi euceun hu. Alhamdulillah euceun bojo nembe hiji budak nembe 3 rencana boga budak teh hayang 11. Allah nah euceun Allah abdi nu nyieun abdi nu ngurus euceun Allah atuh sugan we jadi klub bola ke-11an. Insya Alhamdulillah wa syukru ala jami'i ni'amillah dina ieu kesempatan simkuring ngalangkungan wasilah kersana Bapak Haji Aep. Tiasa linggih lenggah di ieu patepatan silaturahmi ka urang warga. Apal urang ge kaleungan. Cuka enggak? Gadog mudah-mudahan silaturahmi urang sadayana cing sesuai kana pidawuh jungjunan man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi wa ayun sa'alahu fi atharihi falyasir rahimah. Sahajal ma anu bihayang jembar rezeki panjang yuswana kudu daek silaturahmi nya insyaallah berkah silaturahmi beh dituna bakal loba dulur ece aya kana duit wae. Yakin di mana loba dulur pagades oge matak Pak RW oge nyalonkeun oge butuh dukungan ti sara rea. Kana duit wae aing ngaji jeung ibu-ibu teh nya. Nu mawi atuh abdi di jugjug anggang di teang hadir ka ieu petep-petan sugan jeung sugan balik ti dieu simkuring mawa amal ibadah ti Gusti. Saudon we ka ustad dengan demi Allah Bu ngaji kamana-mana simkuring mah seneng kana amplop sok dipiceun amplop nama insya alhamdulillah darara mangurang dia aya nu nuju teu damang aya mugia berkah acara cing disehatkeun didamangkeun ku Allah Subhanahu wa taala amin. Anu nuju galau wae aya galauna mikiran duit atau mikiran ilmu jara rujur orang rimanya. Mudah-mudahan anu galau uih ti dieu cing dipaparin pabungah ku Allah Subhanahu wa taala. Anu nuju jomblo wae aya nu jomblo. Aya nu jomblo 2 kata bagi yang jomblo. Kasihan deh loh. Mudah-mudahan anu jomblo uih ti dieu dipaparin jodoh nu terbaik monggo Allah Subhanahu wa taala. Anu gaduh samatan wae aya aya nu boga samatan aya tiungna warna naon? Mudah-mudahan nu gaduh samatan wih ti dieu cing lalunas hutangna amin. Tos lunas tong nganyuk. Alhamdulillah. Bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala dina wong ayeuna urang sadayana dikampelkeun di majelis anu mulia. Di tempat anu mulia di mana dilebetna diaoskeun pujian ke atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebatkeun jenengan Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga wong yen ayeuna cing janten sababiah lungsurna rahmat magfirati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal. Sabab pananda ngayakeun ieu acara teh diniatan seja syukur ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan naropia syukuranana masing ditampi oge kalih ditambih nikmatna ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin di mana ayeuna seorang hamba Allah pandai bersyukur karena nikmat Allah, maka bakal ditambahan nikmatna ku Gusti Allah. Sahajal ma nusyukuran kana nikmat ti pangeran, tentu nikmat ditambahan nu aya ge dipagehan. Turung tung dateun tah jereng abdi mah. Jadi lamun ngadenge turung-tung teu make jereng teh asa tegenah kana hate. Maka insyaallah sabab Allah mah teu nitah bungah teu nikah sedih ceuk. Mung miwarang syukur sinarang sabar. Di mana urang dibere nikmat ku Gusti Allah daek jeung syukurana, maka insyaallah buahna bakal bunga. Tapi urang ayeuna dibere nikmat ku Gusti Allah tapi teu dibarengan jeung syukurna, maka tong salahkeun Gusti Allah. Lamun kahirupan urangna susah lain susu aya cenah susu susah sabab teu daek
syukur. Jeung di mana ayeuna Gusti maparin musibah atawa ujian ka urang sadayana dibarengan jeung rasa sabar, insyaallah endingna bakal bunga lain buah, bunga. Insyaallah mudah-mudahan syukuran cing ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Bersyukur deui naon dina wengi ayeuna urang diantawis jalmi-jalmi urang dieu anu dipilih ku Gusti Allah hadir dina majelis ilmu sabab ieu teh salah satu jalan ngengengkeun panghampurana Allah Subhanahu wa taala. Dina sapali keterangan nguningakeun ce tinggal ka dieu halo. Sakali diuihan deui ieu teh urang sadayana hadir berpotensi mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sabab naon dina wengi ayeuna Bu Allah ngutus hiji malaikat kanggo hadir ka ieu patapatan anu mana eta malaikat teh ditugaskeun ku Allah Subhanahu wa taala pikeun nyabutan dosa-dosa jalmi-jalmi urang dieu nu keur calik dina ieu patempatan nu tujuanana ngaji. Di mana cenah dicabutanana Ustad ti dieu tah min unukiha tina pundukna ti dieu tah. Maka tong heran di pengajian loba nu parotong beheungna. Berarti nunjukkeun eta teh nuju sare nuju dicabutan eta cabutan naon eta. Terus eta malaikat teh tos nyalakan dosa-dosa urang teh disetorkeun ka Gusti Allah. Saur Gusti Allah malaikat eta bikeun dosa-dosa urang eta lah hese cukang gadog. Urang cukang gadog bikeun tusina ka kitu ka gunung. Eta malaikat angkat ka gunung Bu. Dipasikeun ka gunung kumaha walaran gunung? Teu hayang teuing kami kudu narima dosa-dosa urang cukang gadog anu sakieu lobana. Dicanak deui eta ku malaikat ceuk dosa teh da ditolak teh ku gunung. Uih deui ka Gusti Allah, Gusti geuning gunung teh nolak. Sok coba ayeuna mah bikeun cenah ka laut. Dicanak teh eta dosa-dosa urang cukang gadog nu penting ayeuna ngariung dina pangajian teh disetor dipasikeun ka laut oge saketika nolak. Teu hayang teuing kami narima dosa-dosa anu sakitu lobana urang cukang gadog. Bingung tah malaikat ce dibikeun ka gunung teu narima, ka laut ka teu narima, ka darat teu narima, ka langit teu narima. Teu sugan we cenah ka tukang ojek. Komo tukang ojek atuh ngabonceng hiji oge geus teu kuateun ieu kudu narima dosa anu sakieu lobana. Bingung kumaha cenah walaran Gusti Allah malaikat bikeun ka urang cukang gadog anu keur pangajian di Ten Mang Dandang pangajian can beres balik ti heula. Teu jadi seueur rek balik gitu. Cicing cenah cicing. Mangga beli bade weh mah mangga cek mah. Mangga. Bade ka mana Yati? Bade pipisnya sok. Manganya kade tah palidinya tah. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Teraskeun ieu teh. Wios abi capek, moal nunutan, moal capek, moal ngarenghap. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Alhamdulillah. Ieu teh Bu urang teh keur tobat ka Gusti Allah. Nya ge diwasilahan ku Mang Dadang tapi eusina mah pengajian. Sareng pengajian teh Bu adalah salah satu jalan menuju surgana Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Ceuk bahasa urang cukang gadog mah pieu pihartoseuna teh. Kamana mah akan jalan ka Jogja ka dieu mah ece baralem atuh ce menit calalangan ka palih wetan ka mana mah ece akan jalan ka surga ka dieu mah engkang kapangaosan eta kapanga. Alhamdulillah
Punten sepuh ari di dieu pangaosan rutin osok pinuh cigah kieu tara. Wah, Masya Allah. Tepuk tangan heula atuh urang dieu nya. Pinuh tengahna atau pinuh sisina hungkul? Sarua berarti nya polisi teh ngumpul di sisi. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Saterasna naon atuh dina ieu kesempatan syukuran mantena nikahkeun nu janten pala putrana anu tadi parantos diisrenan sah menurut agama oge dicatat di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia. Naon tujuanna neda pidoana ti sadayana mudah-mudahan ieu Neng Nanda sareng Cep Iqbal dina rumah tanggina cing pinanggih sareng kabagjaan. Amin ya Allah ya Rabbal. Sabab nikah teh ibadah. Naon cenah? Tinggal Bu. Ibadah teh saur ulama kabagi tilu. Hiji aya ibadah teh dibarengan ku nyeri, dua ibadah teh aya dibarengan ku capek, tilu aya dibarengan ku ngeunah. Mana nu kahiji ibadah nu dibarengan ku nyeri? Disunatan. Dihitan. Eta teh ibadah dibarengan ku nyeri. Mana buktosna nyeri? Sok tanyakeun ka bapak-bapak. Nepi ka ayeuna teu hayang deui disunatan. Sabab nyeri. Coba lamun hayang deui cemeureun beak jeung palaponna. Ai euceuk ka bagian naonna endogna hungkul. Jadi main lato-lato. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Nyeri eta teh nya ibadah sami cuman ibadah dibarengan ku nyeri. Buktosna bapak-bapak teu hayang deui dek diburuhan 100 juta ge moal abdi mah teu hayang nya. Anu kadua ngah tereh ibunya da ngaji-ngaji penting-penting teh mah jeung tunduh jeung tiris jeung lapar campur nu penting mah kieu we ngaji mah singkat padat melekat euih nyanak ilmu anu man nang euceuk anu berkat wae ieu mah. Tadi kana duit, ayeuna kana berkat. Pan atos taruangna atos. Ayeuna mah geus biasana geus tuang mah urang masuk naik ka luhur. Ganti doa geus tuang teh ayeuna mah bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kadituna es. Sok teraskeun cai ati teraskeun. Bimimin teraskeun nuju ka lemahnya. Teraskeun. Aya mimin aya imas aya imas. Mumun. Aya mumun? Oh tak aya. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Anu kadua ibadah teh aya nu dibarengan ku capek. Mana ibadah nu dibarengan ku capek? Ibadah haji, ibadah umroh. Sanes sungkul ayeuna harta nu dikaluarkeun, sanes sungkul ayeuna banda nu dikaluarkeun, waktos nu dikaluarkeun, tapi ibadah haji sareng umroh nyaeta ngaluarkeun tanaga capek, Bu. Tapi ibadah haji mah sanajan capek nikmat. Di dia aya nu kantos ibadah haji aya, Bu haji aya, nu umroh aya. Di dia urang dia hoyong umroh hoyong, umrohna hoyong nu mirah hoyong nu awis. Aduh, Masya Allah. Sekali deui umrohna hoyong nu awis hoyong nu mirah. Abdi kalarasan gaduh travel Bu bae teu nanyakeun oge ngan teu kuat hayang ngabeja-beja. Kersana Pak Haji Aep kamari din sasi naon Pak Hajinya? Kamari weh nya angkat umroh sareng ti travel abdi. Alhamdulillah nikmat cenah Ustad ibadah teh. Pangaos 30 juta teh cenah teu karaos da dianggo ibadah malah hoyong deui. Mata krek nanya ka urang dia hoyong umroh hoyong atos daftarna teu acan. Tah eta masalahna. Hoyong nu mirah, hoyong nu awis. Bisi di dieu cenah ada euceuk mah cenah jang ustad teu boga duitna cenah jang umroh jang hayang nu murah we aya di abdi Bu. Jangan berkecil hati. Insyaallah dengan uang 3 juta ibu bisa ngalaksanakeun ibadah umroh. Ngan syaratna ku abdi dibawa ka Tanjung Priuk, ka Pelabuhan Merak, ti Merak ngojay. Nya memeh nepi ka ditu geus dileleg ku hiu cigana mah. Aya cenah ibadah haji nu murah aya di abdi 10 juta Kang jadi haji ngan aya syaratna naon maot heula. Engke dibadalkeun ku abdi insyaallah eueuh jadi ibu haji.
Mudah-mudahan cing kapi milik sadayana nasib tiasa angkat ziarah ka Mekah sareng ka Madinah. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Capek Bu tapi nikmat. Naon buktos nikmatna? Seueur pengusaha Bu di abdi eta pada melan tiap tahun nate umroh we jeung umroh ditaros ku abi Pak Haji nah telebar. Nepi ka ngumrohkeun ayeuna sakeluarga 7-an 10-an non karyawanna di umrohkeun, aya ustad di lemburna di umrohkeun. Naon nikmat cenah ustad jeung karaos barokahna. Sabab janji Rasul dari umroh kahiji ka umroh kadua kifaratun lima bainahuma eta teh janten kifarat dosa jeung moal jadi jalmi fakir ketika ayeuna ngalaksanakeun ibadah umroh atawa haji. Sok ngiringan sadayana meh tiasa tereh angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballiguna biha hajja baitikal haram wal umrata baitikal haram wa ziyarata habibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil Madinah al munawwarah fi sihatin wa afiyatin wa salamatin wa lutfin wa bulugil maram wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hafal teh Bu? Bisi hayang dongkap ka cebek syaratna nyanak hayam hideung, nyanak domba hideung, baju hideung pokokna mah sagala hideung we nya. Insyaallah nu kacangkem mangga amalkeun insyaallah barokah sholawat dienggalkeun tiasa angkat ziarah ka Mekah sareng ka Madinah. Amin ya Allah ya Rabbal. Anu katilu, halo. Anu katilu ibadah teh aya nu dibarengan jeung ngeunah, mana nyaeta ibadah nikah. Cek santri mah cenah nikah teh singkatan nikmat karasa haneut. Nikah nikmat karasa haneut. Tapi saur ulama mah yeuh etang-etang makelan kanggo panganten baru. Kumna panganten nu tos barida geuning dina rumah tangga mata aya nu jago sadayana oge masih diajar namun pangitan di ilmuan mah urang berproses untuk menciptakan rumah tangga anu pinuh ku barokah Allah Subhanahu wa taala di jerona tentrem ayam sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Cek ulama teh Bu ya anu tiasa ngajawab ke di akhir ceramah abdi ku abdi di Pasian Artos 50.000. Lumayan cek jang 50 orang. Lumayan sakitu ge syukuran jang beli bala-bala isu. Aya kene usum bala-bala 1.000 aya 2.000 tiluh tambahan we 1.000 di mata. Nikah teh cenah kabagi 3 huruf, hiji nun, 2 kaf, 3 ha, hiji kare tingali hiji iya seperti sekali dicing fokus ya. Tolong jangan lihat Mas Al di depan ya. Iya naon iya kahiji kadua katilu Allahumma sholli wa sallim wa barik. Urang hartosan ya manawa sareng manawi janan ilmu kanggo urang sadayana. Nu kahiji nyaeta nun. Ulama ngartosan mangga sok mangga. Tong hilapnya cecewok. Nah nya jo ngaralompol ieu teh datang abdi mik ciga nu karekih gitu. Ngangge pampers engkeun mah ce. Uwi handi. Nu kahiji cenah nun dihartosan ku ulama nun teh aya kabagi 2 hartos, hiji nyaeta niat. Naon cenah? Niat. Meriogikeun kana niat sabab da ujung-ujungna nguningakeun man nakahalillah wa an kahalillah faqad istahaqqa wilayatallah. Saha jalma anu nikah karena Allah jeung anu nikahkeunna karena Allah faqad istahaqqa wilayatallah, maka berhak rumah tanggina mendapatkan pertolongan ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata kieu neng nanda
Cep Iqbal niatan nikah teh karena Allah. Jangan karena yang lain. Komo ayeuna karena kecantikan itu tidak akan selamanya. Buktos da baheula ibu-ibu nu caricing di teh baheula nama da kembang desa di lembur masing-masing na teh. Ngan ku sabab ayeuna geus turun mesin anu 3 mah aya budakna teh anu 2 na aya. Nya jadi we berubah. Tah itulah dunia, Bu. Karena dunia itu ruksak. Maka niatan dina rumah tanggi teh ngalah pinanggih jeung kabagjaan nyaeta niatan lillahi ta'ala saja ibadah ka Gusti Allah henteu nu lain-lain. Punten Bu, ya punten. Ngobrolkeun we abdi pengalaman. Neng mana Iqbal teh? Pak RW ya ngobrolkeun pengalaman Bu. Baheula makan pamajikan abdi, Pak. Pamajikan nya Bojo baheula mah keur can dikawin teh bodina teh pan lempai cigah gitar Spanyol. Terus pinareupna terang pinareup ce. Pinareup Neng uninga pinareup. Ah moal apaleun budak ayeuna mah. Pinareup teh is the meaning susu. Susu itu nyaeta nen. Heuh susu pinareup meh teu pulgal teuing abi mah teu wantun nyebut nenen. Pinareup dapan keur gadis mah cigah apel New Zealand. Hayang nyetrok we peungkeur. Kitu nya. Nah, ari geus boga budak hiji, Bu. Bari jeung parabot eta teh jeung bapakna geus robah, Bu. Dibawa ayeuna tungkul cigah balon di cayan. Dibawa ngagoler ayeuna mah cigah endog dadar. Oh berarti hartosna laras bahwa dunia mah henteulah aya ruksak aya robah matak cing lillahi ta'ala. Dapan cenah neng teh kieu teh ruksak teh pan ku aa. Ari ka budak titah disapih ari aa nepi ka kewari can hayang disapih-sapih. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ayeuna katingali geulis teh, ayeuna katingali pantes teh. Malum ari panganten baru mah kan. Keur barungah teh ya. Serasa dunia milik berdua yang lain ngontrak teh bari manehna teh keur ngontrak. Indah we. Gitu nya. Teu boga duit oge indah we. Ngomong oge cacadelan. Bade tamana. Tamana kamana we gitu. Cacadelan we ayang geunanya bebeb nyebutna ge. Lamun itu ayang hati-hati ya nanti tatuh. Tatuh. Nah da ari geus ieu mah naon teh geus rumah tangga mah gitu nya. Robah ka dituna teh. Nu tadina tatuh teh kaditu nama jadi mata ke cing neuleu atuh cenah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Tah maka anu kahiji niatan lillahi ta'ala. Anu kadua hartosna tina nun teh nyaeta nikmat. Maka ketika rumah tangga mimiti panganten baru nikmat karasana teh tadi teh. Sabulan 2 bulan masih keneh deudeuh kapun bojo teh. Gitunya nu tadi teh serasa dunia milik berdua yang lain ngontrak ka mana-mana ge bungah we. Tapi ibu bapak hadirin sadayana eta kanikmatan paling bertahan 6 bulan 1 tahun ka ditu. Nah, maka telepat ulama ngartosan kapna tina nikah teh nyaeta karohah. Naon cenah ce? Naon karohah teh ujian. Karokah teh ujian. Urang teh bakal diuji leres teh Bu pengalaman kantos diuji dina rumah tangga. Sering atuh. Nu tadi teh mimiti mah deudeuh. Ka pojo teh nya cacadelan teh nepi ka nangkod we. Dibonceng dina motor teh. Ayeuna mah geus boga budak tilu mah pamajikan gulu teh. Montong milu. Ngajedog we di imah itu. Wah tuh bapak tuh dah hayang ngiring gua batur di imah cenah. Sok atuh milu. Nyekelan we pamajikan teh. Cicing tong nyekelan.
Udah geus rumah tangga geus lila papan kitu. Cicing-cicing tongkon kelan nih harareudang kieu. Naik kan teh kadinya we cenah kelana kana naon? Behal cenah. Oh, labuh we caritana. Tuh nya cik aing oge montong ngilu cenah. Da teu meunang di bejaan pan kitu. Bijil ujian tah nu tadina geulis katingali lamun urang teu lillahi taala nah aya barobah pamajikan teh salaki teh aya barobah baheula mah atuh keur bobogohan ce inget we geuningan apel teh hayang hitu teh ka ditahan ayang kenapa kamu teh menipu perenyitan begitu enggak ayang ini teh lagi sakit perut ayang mau ke belakang dulu ya iya nah ka tukang aweuna teh perepet tak eta kan hitut parawan mah kitu hitut parawan perepet ayang maaf ya saya cenah balik ke belakang lagi sakit perut ieu teh gitu teu naon ari teh geus rumah tangga ceuk nya salaki kalalajo TV pamajikan eta ngaliwat prot aduh bapak hampura teu kakemot ampun, asal aya nu kitu aya lah diukna teh deukeut tihang bari nyaran deui. Pan geus keur bobogohan rek hitut oge da isin atuh payunan ka bogoh. Nah geus rumah tangga mah di kamar ge perang hitut teh. Bagede-gedena auzubillahi min diuji ku Allah Subhanahu wa taala lamun teu didasari niat karena Allah mungkin cinta bahkan berubah menjadi benci. Tapi lamun dibarengan lillahi ta'ala cinta bakal berubah menjadi insya Allah nah, gitunya diuji di rumah tangga mah pasti tidak ada yang hebat dalam rumah tangga kecuali siapa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam insya Allah ya, urang geredegen we anu katilu nyaeta hakna tina nikah teh nyaeta hikmah atanapi hasanah. Naon hartosna hasanah? Ketika urang diniatan lillahi taala perung rumah tangga diuji ku Gusti Allah terus urang bisa ayeuna menghadapi ujian-ujian ti Gusti Allah eta maka bakal berbuah hasanah naon? Kaalusan di rumah tangga beh dieuna jadi rumah tangga anu sakinah mawadah warahmah. Tapi ketika ayeuna urang diuji ku Gusti Allah nya dina rumah tangga teu sabar kana ujianana maka hakna tina nikah teh nya eta hazanah tadi mah hasanah kusin ayeuna mah kuzim hazanah naon hartosna awet rajet karituna teh ce punten Bu punten urang kaitkeun nya dina ayeuna Bu simkuring gaduh rerencangan damel di Pengadilan Agama Kabupaten Bandung. Di Jawa Barat Kabupaten Bandung adalah terbesar angka perceraian. Disebabkeun kunaon cenah Ustaz? Duka hiji disebabkeun teh ku perselingkuhan. Nu kadua eta ku ekonomi. Mana tah Bu penyebabna? Setan gepeng. Tah ieu teh setan gepeng Bu. Tidak bisa bijak dalam ayeuna bermedia sosial, loba kejadian rumah tangga rungkat gara-gara hap. Pan ayeuna mah Bu ngumpul keluarga teh baheula mah resep. Ngobrol jeung kolot teh pan ayeuna mah geus masing-masing kieu we. Nu hiji budakna main Mobile Legend, nu dua indungna keur TikTokan, bapana keur main Ludo, gitunya nu hiji deui keur YouTubean, masing-masing we ngariung di hiji mah, tapi ayeuna masing tah akibat godaan setan gepeng teh. Aya mangfaatna, seueur mangfaatna ketika urang bijak dalam ayeuna bermain HP, tapi ketika urang teu bijak seueur mangfaatna kumaha? Ayana media sosial, ayana Facebook, ayana TikTok, TikTok, aya Instagramnya, baheula babaturan anu teu panggih teh ayeuna mah panggih. Ngayakeun we Bu grup WA. Para rantes ayeuna mah nini oge marahan WA. Aya grupna teh grup Roni rombongan nini.
Mun aki-aki ngarangalan grup we ana teh Rocky. Rombongan aki-aki. Nyieun acara Bu pertemuan, reunian beh ditu nama mimiti nama. Brung weh reunian. Tah terjadi weh CLBK. Cerita lama bersemi kembali. Panggih panjang mantan SMA baheula teh. Baheula keur SMA da ningali ka Boga ningali mantan teh naon kitu hawuk. Tara dangdan ari ayeuna panggih geus usum krim malam teh krim siang teh geus kitu teh datang ke acara didangdanan ce darana si awewena teh didangdanan teh make blush on nya make shadow make lipen setip naon ayeuna mah lipstick baheula mah lipen setip make ieu na teh Michido. Neuseuri berarti apa kealaman. Memeh Michido teh dikumbah heula ku Kelly. Kelly nu ieu na teh lemon, hargana teh 6.000 baheula teh. Nya 5.000 atau mun teu haslina teh make seger senow. Usum keneh seger senow? Nah, teu usum ayeuna mah naon krim malam. Krim siang, ari beungeut bogas ai punuk hideung. Naudzubillahi min panggih jeung manta teh mulai tah. Bu. Cinta lama bersemi kembali teh. Perselingkuhan terjadi nu baheula teh akibat naon akibat setan gepeng teh. Naudzubillahi min cing rek naros loba keneh nyaho HP atawa loba keneh ayeuna maca Quran Bu. Jujur jangan ada dusta di antara kita. Seueur keneh nyaho HP atau namanya baca Quran. Rek sare, hudang sare, keur di dapur, keur di WC, keur salat oge. Oh kitu urang dieu mah. Cing, rikat mana ngadenge adan jeung ngadenge suara HP. Ayeuna mah nya. Matak berbijaklah dalam bermedia sosial gitu nya. Matak lamun ayeuna teu diniatan karena lillahi taala matak rumah tanggana kadituna bakal awet rajin. Mudah-mudahan ieu rumah tanggana cing sakinah mawadah warahmah amin ya Allah ya Rabbal. Terakhir tisim kuring urang sakatanan ngabahas dina bab Rajab. Meh kaberkahan dina sasi Rajab. Punten Bu sakedik ieu mah. Dina peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina waktu perjalanan Isra disarangan ku malaikat Jibril Kanjeng Nabi ditinggalikeun sareng kajadian-kajadian anu aya di surga sareng di neraka di antawisna nyebatkeun ulama aya 11 golongan anu katinggal ku Kanjeng Nabi moal sadayana bade 4 siki we Bu. Hiji naon Kanjeng Nabi waktu sarita ditinggalikeun ku Allah subhanahu wa ta'ala aya hiji golongan ti umatna eta golongan teh panen harita melak harita panen harita melak harita panen harita melak harita panen harita naros Kanjeng Nabi ka malaikat Jibril lima daya Jibril saha cenah eta teh golongan umat anjeun anu baheula keur hirup di dunia ngainpakeun hartana dina jalan anu dipikaridho ku Gusti Allah. Tang kita kitu Bu. Ibu osok sedekah osok. Halo. Osok sedekah tara di pangaosan sok ngasupan kenceleng tara. Upami ka pangaosan dina saku katuhu aya 10.000 dina saku kenca aya 2.000 cing kira-kira nu diabuskeun sabaraha? Jarujurnya orang dia mah jadi tegar gitu tah tegablek ka era. Nu penting mah cenah ikhlas we Ustaz muhul ras eta ge mending keneh alit ikhlas atawa ageng ikhlas Bu. Da lebar atuh dipake kana perjuangan agama mah. Aya duit 2.000 di belah katuhu belah kenca 10.000 ngalewat koropak teh. Terus pas tinggal teh 10.000 diasupkeun deui Bu. Na 2.000. Eta mah aya hiji kajadian Bu. Keur Jumatan meureun nunutan Jumatanna teh. Pas nunutan pas ngalenyap koropak ka hareupeunana diaduk. Kurupak teh pandewas.
dina saku katuhuna 2000 nu saku kenca 100.000. Maklum keur lulungu teh modal ka belah kenca asupkeun 100.000. Teu dina hiji waktu geus dicipta-cipta balik Jumatan teh rek meuli udud ka warung. Ai pas mesen udud ka warung gitunya pas ningali duit 2.000 alah berarti nu tadi diasupkeun teh 100 eta mah nyusul Bu ka DKM. Pa DKM punten bilih tadi aya nu 100.000 eta teh nu abdi punten nyuhunkeun diangsulan. Da abdi teh rencana teh sodaqoh teh 2.000. Urang mah hayang jadi ahli surga ahli sodakoh tapi sodakoh sok wakai aya lebar dipake karena jalan Gusti Allah. Tah Bu dina waktu harita Isra Mi'raj jungjunan ditinggalikeun bahwa jalmi nu sok kainpakeun hartana dina jalan anu dipikaridao ku Gusti Allah maka melak harita panen harita. Nu kadua Kangjeng Nabi ditangalikeun Bu aya hiji jalmi hiji golongan eta nuju mekprekan sirahna dipek-prekan sirahna pecah ngahiji deui pecah ngahiji deui teras we eta. Teras Kangjeng Nabi bari jeung nangis naroskeun ka malaikat Jibril. 5 daya Jibril sahasana eta teh golongan umat anjeun anu keur hirup di alam dunya sok wani ninggalkeun salat 5 waktu. Matak Bu syukuran urang mah. Sabab salat teh nyaeta ibadah wahyu ti Allah Subhanahu wa taala anu langsung diwahyukeun ka junjunan tanpa melalui malaikat Jibril langsung ti Allah Subhanahu wa taala dina peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kade Bu salat sanaos urang tukang infak, tukang sedekah, tukang Jumat berkah, tukang ibadah haji jeung umroh tapi teu dibarengan dina hirupna aya ibadah salat maka eta ibadah nu sanesna teu aya nilaian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Punten urang teh gaduh 0 genep Bu. Kira-kira teu aya angka hijian di payuna eta 0 bernilai teu Bu? Aya we aya hiji jadiin sabriji jadi 1 juta. Matak pentingna salat. Jauh dina imam fikih mah ku pentingna salat teu bisa bari nangtung salat mah bari diuk. Teu bisa bari diuk bari ngagoler. Teu bisa bari ngagoler bari nangunjar, teu bisa beri nangunjar ku isyarat, teu bisa ku isyarat di salatan. Da geus maot atuh. Ari geus maot kakara daek ka masjid. Ku balagana eta nu maot mayit, geus maot ka masjid, geus di masjid teh ngagoler Bu. Geus ngagoler teh hareupeun imam deh. Ditanya ku karma teh, "Akang, ka mana wae atuh ai akang teh?" Ari kari-kari geus maot datang ka masjid, geus ka masjid teh panghareupna hareupeun imam bari ngagoler. Ari keur hirup ka mana? Naudzubillahi min. Kade Bu penting salat. Nya insyaallah. Nah, maka sok disindiran ku santri mah Bu. Sok disindiran kieu si sindiran teh. Barang datang waktu subuh aki-aki kalakah tunduh bantuan atau tukangna we tuh tinggalin salat eta jelema teu tuh nu tinggalin salat subuh mah jelema teu Bu. Barang datang waktu lohor bapak-bapak kalakah ibu-ibu meni asa diluapkeun isi hati. Bapak-bapak molor tuh tinggalin salat lohor eta jelema waktu datang salat asar ibu-ibu kalaka tuh tinggalin salat asar eta jelema waktu datang salat maghrib para pamudi kalah gudag tuh tinggalin salat maghrib eta teh incuna tah sia budak ece eta teh. Jadi ece teh lamun incuna jurig berarti ece teh genderuwo bapana teh wewel gombel. Waktu datang salat isya para pamuda kalah ngagaya
tuh tinggalin salat isya eta teh incuna kuya terang kuya aja lempangna kumaha kuya teh ngadedau ciga nu teu boga duit kitu ce beda jeung gidigna nu keur loba duit mah kiceupna kamana ceuk ka pasar wah eta gidig nu boga duit nu teu boga duit mah kataya ece bade ka mana ngalieukna teh lila ka pasar oh nya mah enggak kataya papan kitu ngiceupna ge kiceup molohok bari aya laleur mudah-mudahan orang dia cing jalan rezekina amin ya Allah ya Rabbah penting dina salatnya maka siksaanana diantawisna pikeun jalma nu sok ninggalkeun salat nya eta dipek-pekan sirahna ku nyalira bencar ngahiji ditu we kitu eta teh gambaran umat Kangjeng Nabi Muhammad anu waktos di alam dunya teh sok ninggalkeun salat tos kitu kumaha Kangjeng Nabi diberjalankeun deui ningali aya hiji golongan anu disajikeun makanan dina meja teh aya dua makanan Bu nu hiji dipalih katuhu makanana teh daging nya asak nya raos ya mun ayeuna mah di warung steak teh ngaranna teh sirloin beef stick tenderloin arapa teh ce pantesan atuh cing haralohok gaul dong gaul main kali-kali makan steak gitu haben we bala-bala deui gehu deui nya paling banter sangu koneng beureun urang mah gaul dong gaul main gitu loh tah steak Bu lamun dibayarkeun wah raos pan eta teh steak putih Bu di warung steak teh hargana teh saporsi teh 50.000 matak sok lebar abi mun bon bojo jeung pun anak ya cenah hayang ameng cenah ka warung steak aduh asa lebar matak kami mah tuangna teh sok saeutik we gitu da lebar teh 50.000 gitu nya tah terus nu hiji deui mah Bu dagingna teh nya atah nya buruk nya bilatungan tapi eta golongan teh Bu tos dipasian dua pilihan teh gapna teh ka dieu we kanu atah kanu buruk bari bilatungan di amdeui naudzubillahi min lima daya Jibril teras Kangjeng Nabi naroskeun ka malaikat Jibril sahasna Jibril eta teh golongan umat anjeun anu ketika hirup di alam dunia boga di imah anu halal tapi osok ngecer terang teu teu ngecer halo heuh di imah teh boga pamajikan anu halal tapi resep ngecer lamun baheula mah di Ciherang aja terang Ciherang teh teu ararapal apalannya ustadznya gaul dong ingat Bu eta mah keur ngaji ka Banjaran paet pan ngalangkung ka Ciherang wih ngaosnya jam 3 cek gitu dipegat tuh ada nutup kunci mobil kaca mobil teh nutup dipegat liren heula cenah heula Pak ieu nya nyeepkeun kasubuhnakeun cenah ari pek teh dibuka tah ku abdi teh kaca mobil teh Ustad cenah jauh kitu Ustad nasihat teh ningali ceuk teh abdi setelan Ustad punten cenah manawi teh sanes Ustad balo dipegat tapi cenah Ustad wios we cenah dimirahkeun ka Ustad mah barokahna gehel cenah emang saya cowok apakah dugi ka kitu Bu naudzubillahi min tah eta teh gambaran jalma nu di imahna boga nu halal tapi masih kena resep ngecer lain mengkul ngecer cek ulama ngunengakeun urang bermain api nu tadi teh selingkuh gitunya sanajan dina WA sanajan dina HP tidak bertemu tapi eta ge bakal ngengengkeun siksaan sapertos kitu punten Bu punten ieu mah nya cek paripaosna sok ayeuna urang bermedia sosial tapi biasa sabab urang boga anu halal di imah jangan bermain api sabab cigahna ngeunah ketika urang bakal jeung si anu
tapi ketika terjadi perselingkuhan bakal susah dina kahirupan. Jangankan di akhirat, engke oge di dunya bakal aya mamalana. Naudzubillahi min sakumaha janji simkuring tadi anu tiasa ngawalal perterosan simkuring di pasian artos 50.000 cung. Ngacung aya. Oh, urang dieu mah teu pariogi artos. Alhamdulillah. Aya ngacung. Lamun pertanyaan heula aya dan kita ngararacung sarere abi bingung ngabagi duitna. Cung. Aya teu? Ngacung aya? Ma aya ma, ba bade ka dieu? Ba bade euy nya mah enggak. Ngacung mana? Aya teu? Teu aya. Pamita aya urang tutup ku marhaba. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mangga nyaranak cai teh Bu? Anu nyaranak cai di pagi caina mangga urang tabarukan, urang ngaos sholawat marhaba berjamaah, urang mangfaatkeun ieu waktos kesempatan nu dipaparin ku Allah Subhanahu wa taala meungpeung urang ngariung sasarangan. Urang ngadoa ngajengkeun permohonan doa. Mangga pami aya cai ditojos we caina urang sasarangan ngalap barokah insyaallah mangga. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ya rabbi salli ala Muhammad ya rabbi salli alaihi wa sallim sarang ya rabbi salli ala محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سرق يا ربي صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا حبيب الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافتهم من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا الله يا ربنا يا كريم dengan membaca salawat semoga kedua mempelai diberikan keberkahan dijadikan rumah tangannya rumah pengayam sakinah mawaddah warahmah oke jamaah hadir di daya kesempatan ya Allah kalawan keagungan baginda Rasul bagian segala pemaksa dan cita-cita dikabul Allah subhanahu wa ta'ala
اللهم صل وسلم وبارك عليه فحين قرب عوان ودهد الحبيب على ندي السماوات والأرضون ومن فيهن بترهيب وأمطار الجود إلهي على أهل الوجود تزيد ولسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيد تسبح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والقدرة كشفت جناح هذا المسور ليبرز نوره كاملا في عالم الدهور نورا فاق كل نور وأنفل الحق حكم على ما لتم الله عليه النعمة من خواص الأمة يحضر عند وجهه أمة نيسا لجنبها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود وحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحار عين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية وذا الوقت الذي رتب الله على هدوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود ودعينا لله بتعليمه ngajak sadayana marhaba sallallahu kapayun sadayana majeng kapayun merapat wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika Allah ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور يا الله يا نبي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور الله يا نبي سلام يا رسول الله اسمع لنا يا حبيب الله سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين
مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا مرحبا يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله أركج الهدي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك بدل كلمتك كلما ذكرك ذاكرك فانكرك غفر اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك إمام الخير قيد الخالص الرحمة اللهم بارك مقام المحمود الذي يكفيته في الأولون والآخرون برحمتك يا أرحم الراحمين. Ngiringan sadayana bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kalawan keagungan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oge agungna, oge mulyana, sasih Rajab, oge sadaya anu diagungkeun ku Gusti, oge Gusti, ya Allah, ngabulkeun maksad abdi sadaya, khususna mangga sok ngadoa tunggulkeun mastakana, peureumkeun socana ngadoa dina manah masing-masing. Urang ngadeheus ka Allah Subhanahu wa taala dina wengi ayeuna. Urang sadayana masih kana dipaparin kasempatan ku Allah. Dasar ruang riung di mana dina riungan eta disebatkeun nami-nami kakasih Gusti. Diagungkeun nami-nami asma Gusti. Mudah-mudahan ya Allah ngajantenkeun riungan abdi sadaya, riungan anu pinuh ku barokah Gusti. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, Gusti anu maha uning kana naon anu dirahasiakeun dina maneh abdi sadaya. Ya Allah ulah ngantep abdi hidup di alam dunia ieu ya Allah, sejan nitipkeun iman Islam abdi sadaya ya Allah. Dina waktos hirup abdi, dina waktos maut abdi oge jaga di alam barzah, di akhirat abdi jaga ya Allah. Ya Allah jantenkeun ieu kedua mempelai janten rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah. Jantenkeun rumah tanggina pinanggih sareng kabagyan ya Allah, paparin katurunan nu saleh-salehah ya Rabb. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, oge rumah tangga abdi sadayana berkahkeun ya Allah, berkahkeun turunan-turunan abdi sadaya ya Allah, berkahkeun kasab usaha abdi sadaya ya Allah, berkahkeun rumah tangga abdi sadaya ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, sanes kantan abdi sadaya kabita ya Allah, widian abdi sadaya, nasibkeun abdi sadaya ya Allah, biasa ngalaksanakeun ziarah ka Mekah Al-Mukarramah ge Madinah Al-Munawwarah, dina ngalaksanakeun ibadah haji sareng umrah ya Rabb. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, jembarkeun rezeki abdi sadaya ya Allah, paparin rezeki anu halal nu matak nyaangkeun kana manah abdi sadaya ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, ya Allah ya Rabbana ya Rahim, abdi sadaya bakal ngantunkeun di alam dunia nu disebut maut ya Allah.
Paparin abdi sadayana jaga dina waktos ngantunkeun alam dunia ieu ya Rabb maot dina kaayaan husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah fi barakatil Qur'an bihaqqi barakati wal hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Mangga caralik deui sadayana. Para wargi sadayana rupina pangitan sakitu nu tiasa kadudikeun kirang langkung hapunten kasuhun mobil khusus ngaturkeun nuhun ka kersana Bapak Haji Aep janten wasilah abdi sim kuring tiasa hadir di patempatan oge hatur nuhun ka Bapak Nandang kumna sadayananya cing sarehat paranjang yuswa cing jalan barajekinanya amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakitu nu kapihatur kirang langkung hapunten kasuhun subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.